jeung channel urang sararea nyaeta channel urang Sunda. Nah, ayeuna urang rek ngaexplor kumaha si seruna di Ciater, di Lembang, maksudnya ayeuna keur ngasuhan heula di kebun teh, kusabab naon hayang nginum kopi. Di dieu cuacana lumayan tiis lah. Terus loba mobil oge, terus di baturan urang tapi keur ngamera. Oke, gitu wae ayeuna pembukaana. Cek it out. Oke, ayeuna urang reka Maribaya, The Lost Woodland of Maribaya. Jadi ayeuna erek asup ka jerona, jalur asupna aya 3, jalur 1, jalur 2, jalur 3. Lamun aya 4 jalurna pasti aya 4. Nah, aya naon we sih di Maribaya teh di jerona. Tuturkeun terus kumaha keseruana, lu pasti bakal seru dan moal seru nama da terame. Oke dulur, jadi ayeuna beh rame kahandap heula aya naon-naonna, tapi jika nama rame aslina. Ya oh iya. Tuh di ditu aya Maribaya, di dieu aya Maribaya. Pokona loba Maribaya. Oke, ayeuna urang rek dipoto ka ulah ditu. Pemandangan lumayan halus tapi kudu bagian pepotoanna sabab loba jelema.